Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng sim kuring Rahman ti kelas 11 IPS hiji. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina modalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1530 genep imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku cai wahangan Citarum. Panyebab modalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu kakenaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa sim kuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.